Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda mamanawian bahan katampi manawi janten hiburan gitunya kanggo ibu-ibu bapak-bapak. Yesim kuring gaduh carios dina judul Dendam ka Bawapati bagian kahiji karangan Abi Nyalira. Apunten pilih selepatna dan namina ge diajarnya. Ieu karangan Abi Nyalira. Apunten bilih aya nu kasebat nami kasebut tempat balelol boh kumaha namina diajar abdi jujur paud. Tong hilap di like, di komen, di subscribe dina channel Simkuring Sunda Bandung Kidul. Mangga supados teu nyangkolong deui kana waktos urang kawitan wae ieu carios anu dina judul Dendam ka Bawapati bagian kahiji. Mangga manco kabaraya sadayana. Bubukaning carita di hiji pilemuran di lamping Gunung Aseupan nyaeta di lembur Cinangka. Hempak ku tatanen sawah harejo tatangkalan rarajeg kebon awi cing jarumpluk. Pilemuran kasebut rekep gegep kitu nya ku warga ngan kitu oncal-oncalan. Aya 5 genep bangunan tapi berkah sararehat salalamat kebersamaan teu boleh dijaga. Jadi unggal gumplukan imah teh aya hiji kohkol jangan bewarakeun bisi aya nanaon ku kohkol. Kebenaran di wewengkon eta aya genep 5 imah meureun. Di RT-an ku RT Juma ruruntuk jawara nu dipercaya nu dipikolot malahan mah tua kampung Karim Lebe Udin ge ngarindukna teh ka RT Juma heungokolotkeun da ku pangalaman hirupna leuwih jero kitu nya boh tina tatane tina kawane tina kawanina boh tina dedegan jeung adil manehna mah taracut kanu tara ponteng kanu koneng taracut kanu hideung manehna mah mana nu salah nya salah bener nya bener. Mangga mitra urang kanu carios anu utamina kocapkeun di hiji mangsa pas sariak layung nya sekitar 4:30 lah tos asar katompernakeun 4:30 aya hiji wanoja nu ngaranna Nyenengsi ngelek tolombong anu carang dieusi ku kumaheun wawadahan itu nya niatna arek kukumah ka wahangan Cibuni da orang dinyama KBG hampir ka Cibuni boh kukumah boh nyeuseum marandi teh kalan-kalan yang cai keperluan yang diimah oge
tidinya da caina alus herang bijilna teh ti cai mata heulah di sisi Gunung Aseupan nyaeta di Ciburial berkah wahangan eta Mantara saat caina herang batu galituk lalempar marahan mah lamun sore jeung isuk teh sok haneuteun isuk-isuk sok nu ngarumah wadah nyareuseuh marani nanaon jeung sore tos asar haneuteun ngan ieu waktu harita nyenengsih katomperankeun suwung atuh geus waktu kituna waktu jam sakitu mah geus eueuh sasaha geus eueuh batur manehna rurusuhan da kaselang heula tadi teh ku indungna dititah nyangu heula napi malahan mah napi wungkul dititah tadi teh napi beas da indungna anyar nutu gitu. Atuh cling mangkat manehna teh rurusuhan muru ka sisi wahangan Cibuni teu kakocapkeun di jalana anjog sanajan bari anggang oge rada mudun anjog we ka anu tempat nu dituju biasa tempat batu anu lempar cag kumaheun di kumah ku kumah heula gep kanu wadahnaeun wadahan kumaheun teu talangke manehna terus beres dieukeun ku kumah beres ku kumah manehna bu ucul-ucul pakean terus desa kalian hayang bari mandi gitu samping diselapkeun dibeulitkeun samping sarung gitu nya kanu samping batik berkebat tapi nu sarungna diselapkeun dina gunung sakamarana gebrus mandi gitu ada mawa ember gitu mawa sabun biasa ngan hate geus boga rasa teu geunah boga rasa asa aya nu nalingakeun asa aya anu merhatikeun sajeroning manehna keur di dinya teh atuh boga rasa kitu hate manehna atuh gesat-gesut buru-buru barang gawe mandi bang nama da barang gawe nama geus anggeus gesat-gesut tuluy dikelabkeun diseuseuh handukna terus disalin make kabaya da mawa jeung sarung jeung samping deui sarung kebat nya geus kitu teu talangke manehna jut hanjat bari jeung ngajingjing emer wadah sabun sapuratina alat nyeuseuk sabun sikat gitu nu hiji ngajingjing emer nu hiji ngelek bobok ngelek tolombong anu carang teh wadah parabot tuluy mancal tuluy naek anjogna nepi ka luhur kanu datar daranda mudun kahanap datar terus ada rurusuhan leumpangna rada tarik da geus rek reup-reupan geus maju arek magrib rek jam 5 leuwih kitu nya tuluy bari jeung luak lieur hate teu geunah dagdugdug hate asa aya nu nuturkeun jeung asa aya nu ningalikeun tuluy ngegedig manehna teh seolah-olah setengah lumpat di setengahin perjalanan anu deukeut tangkal caringin gede anu rada liuk teu kaciri jol aya nu jungjleng mimiti ti belah kenca gajleng nu hiji deui gajleng ti belah katuhu bari pokna teh bari ngagak-gak seuri aduh nah geulis meni
wawanianan wayak ieu kacai atuh keur geulis teh aduh abah nalingakeun we ti barang jol nepikeun ka anggeusna. Aduh sia kurang ajar meureunan ka aing ngintip teh tadi nyingkah saha maneh sia marane ngahalangan jalan kuring awas kuring arek balik. Teh heula atuh geulis. Tok teh mal anu baturna nu duaan. Maka jeung ditararegos ai marane naon sia begal atau naon. Awas bere jalan kuring arek balik ieu geus kaburitaneun kaburitan buru hamburanya mitra balelolnya aduh geulis eta pangambung meni nagog pancet gitu aduh eta imit meni kagiplak gitu meni pika uruyeun ningali lamayna oge ya abah aki-aki nurus teu nyeung awas mitra tina bahasana asana lemes jadi kembali kasar nyenengsi teh nya. Awas aing montong halangan jalan aing erek balik. Kehulah nya kehulah atuh geulis. Ke grewek atuh mitra. Anu leungeun kenca anu ngelek tolomong carang wawadahan dibedol dicekel bari jeung dibedol leungeun anu kenca atuh ngagulutuk murag eta wawadahan teh paburisan terus grewek deui anu sabelah nu katuhu ku baturna lepaskeun arek naon di aing rek dikumahakeun ek naon teu sudi aing sia teu sudi naon ieu saha sia maraneh beungeut ditararegos begal atawa arek naon ka aing da aing teu gablek bana. Lain bana nu diteanganana ieu mah. Hayu urang sosonoan jeung abah. Teu sudi najis teuing teh aing kudu kitu peta jeung saha atuh sia. Buru lepaskeun tulungan mitra nyenengsi wah atuh tulungan di tempat hara-haraeun mah saha nu arek ngadenge da sidik geus maju poek ayeuna mah reup-reupan durug-dug jadi dibedol digusur gitu setengah digusur ka rada tongohun jalan bari jeung rada nguliwed ka tukangeun tangkal caringin atuh eta sarung nyimojang nyenengsi rada tikait sarung nama morosot atuh sarung nama ari kabaya mah kaluhurna napel keneh kahanap we make jerawan hungkul kitu nya mitra hampura sanes ieu mah da sidik dongeng atuh rada kahanap mah rada umat non upat ipet si nyenengsi teh wah teh talangke durug-dug we kudu duaan teh nguruha hareho komo ningali si abah anu rada kolot can kanyahoan saha ngaran namanya ngan sepeda antara nu kolot jeung nu ngora aduh tapi ping euy kuat gaul ya mulus kitu aduh buru urang buru geus kitu teh wah teterejel ngan eta geus tukangeun tangkal caringin simpe pisan jeung semu poek rada poek meusan remang-remang keneh kitu nya aya sakitar setengah genep jam 5 leuwih anu kolot kasakten jeung pangabisana rada unggul atuh ditotok urat anu mati anu bisa ngareunkeun peredaran darah jeung kanu ngomong peredaran darah malahan mah geus menang notok teh tek 3 kali kanu urat nu parnana
kulahek atuh nyeneng sih teh teu walakaya mitra ngadon buburi lengan we panon sungut we cacalawakan maksudna mah rek gogorowokan ngan eueuh soraan atuh teu anta parah deui geus kitu mah mitra teu walakaya nyeneng sih geus teu bisa barontak da sagap sakujur badan heuh pangadeg awak kitunya heuh saawak-awak lungse geus leuleus boro-boro ka ngajatkeun suku boro-boro kanangtung ngutekkeun curug oge geus teu bisa samaruna kumaha nya euy ka aing heula sia mane daguan di ditu siap lah bah deun uing ngadaguan di ditu tong lila teuing bah uing cangkeul ke ngadaguan sia mah acan geder geus ngomong tong lila teuing buru nyingga ka ditu nya coba bretek we indit baturna teh nyumput ka nu rada anggang duka bari ngintip meureunnan duka mulibed ka mana nama teu uninga gitu nya nyumput we da di titah indit atuh mitra teu walakaya nyeneng si wah eta mah nya si begal atawa si pemerkos si penjahat we kitu heulana da can apa ngaranna si penjahat susar sosor kawas entog nyosorkan kanu susukan sagala di wah di kitu di kieu berewe baju kabaya nyeneng sih teh disoehkeun barawak kutang nyeneng sih teh dipegatkeun henteu anta parah teu make jeung kudu di muka dina kancingna sagala disararoekeun jeroan handap barawak disoehkeun teu anta parah deui wah digadabah kahormatan nyeneng sih ku penjahat eta teh mitra kocapkeun nyeneng sih geus beunang kahormatanana geus teu walakaya teu bisa kukumaha ukur ngacimata ngabasuhan ngalemereh mapai pipi bari jeung panon buburi lengan nahan amarah jeung sagala nu karasa da ngaran-ngaran mojang atawa parawan digadabah gunung geus balololong kota weh kadieu tugung silila ya kumaha kumaha oh kadieu geus ieu pek arek maneh hayang bari nyampeurkeun mitra tuturubun dinu poe nya komo we atuh sidik ngadaguan ho dewek ngadaguan tuh di ditu pengkoleun deukeut tangkal jarak ulah teuing sia bisi keburu kapanggih katohian ku jelema bisi anu neangan ya siapa lah mitra wah sarwana teu mikirkeun naon heuh da geus baroga hatena hate binatang gitu nya geus teu boga pikiran pri kemanusiaan boro-boro lesidik geus diniatan wah geus kitu mah wareg lah geus sagala we kitu digalentoran di kumaha leuwih-leuwih da ieu mah rada ngora nu hiji mah komo wah tuluy ulah cenah ieu mah sekuat sagala orisinil ieu mah gunung sakemaran meuni neueur pangawakan meuni parigel ieu wah irung mancung bangir pakulitan lemes jiga meunang ngahamplas mitra aya nu ngagorowo urus sia teh geus acan kela atuh bah kagok ngangeuskeun urus sia kaburu datang batur ke si aya kaburu aya nu neangan nya bah atuh tugung silila mita beretak bari jeung lumpat lampet bari jeung nalikeun tali kolor bari jeung lumpat
teu inget kanu baju mah ngalumruk weh gigireun Nyi Nengsi setengah kapiuhan teu eling kocapeun anu lumpat nyampeurkeun ka gegedugna mun gegedugna teh mah geus ya tos mah pokona mah sip damun menang mah dibawa ku wing tah awewe montong sia dibawa mah tuh panjang ke urusanana geus we kitu kalaksanakeun geus aing geus sia geus hayu urang balik cerelat jeleng kanu poe teu apal ka mana leosna da kaburu dilegleg ku peuting ku poekna peuting mitra cing laleosna teh kacaritakeun cag eta nu lalumpat teh urang tunda heula ayeuna urang nyaritakeun inung bapana Nyi Nengsi si Abah Dodo jeung si Maijah. Hai Maya ari singan ka mana geus wayang ieu can aya jebul. Tadi teh pandi titah ka ieu Abah ngumah wadah jeung rek mandi cenah katomperan tadi teh malahan mah setengah 5-an. Hai nah maneh bet bawani aju bet sina sorangan ngeusung jelema mah di ditu mah wayah kitu mah ayeuna geus hampir sajam leuwih maju ka magrib ya seutik deui ge ieu mah aing jadi teu geunah teh ieu mitra si Abah Dodo geus boga rasa hariwang. Atunya kumaha atuh ieu teh budak teh sok ngahariwangkeun sia da atuh geus burit mah pada isuk deui we kumaha mah heug atawa anceur ku maneh amok mitra Bah Dodo ka Maijah ka Nini Ijah nah hari Abah jadi ngamak ka kuring lain ngamak aing mah Maido maneh padahal mah heug anceur atuh mangkaning anak urang teh parawan jeung anak hiji-hijina loba nu mika hayang malahan mah ka manehna teh ari ieu ngaron diabur sia mah belegug ayo gerak teangan kumaneh torok-tok atuh mitra si Abah teh nakol sangkan are ngabejaan warga ketrok ditarak kol diihtirkeun kohkol tukung silila jarebul jerema warga pangheula nama RT Juma aya naon ieu teh naon ceuk RT Juma ieu RT waktosna ka bujang CF RT isukan deui we urang caritakeun nana nya jelaskeun anak ku Abah mitra apunten nu kasuhun waktosna ka bujang CF apunten cag urang tuna heula ieu dongeng enjing urang teraskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.